Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunia. Tepang deui sareng tata dan nami haja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-7 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Mangsa peuting poek mongkleng buta rajin, boro-boro bulan, dalah bentang-bentang nu biasa sok berenang saraang di awang-awang, harita mah teu aya nu katembong hiji-hiji acan. Katambah hawa kacida gorengna hareudang bayeung-yang karasana. Den Juhana nu ti beurang keneh loba kapusing karungsing, harita aja geler teu daek cicing bari ngabamblam urang maring ngaweweleh si Abdul jeung si Uhe kapercayaanana. Na kumaha si laing teh Abdul, Uhe, nepi ka medok ku si kosasih jelema keuyeub apu kitu. Teu pantes, kudu keok ku pantark si eta mah. Sumun tu daden rupina keur ninggang dina apes abdi duaan sareng eta deui tadi mah si kosasih teh mani rancing aspisan. Abdi duaan duwi ka teu tiasa minge, basa wengi kamari ieu teh mah da mani enteng pisan atuh. Cek si Abdul bari ngusapan gadona anu asa menyon bae urut dipeupeuh ku kosasih. Lares den, kapan ku abdi dihantemna oge nepi ka 3 jubarna kawahangan. Tadi mah deui kagok ari bade disakalikeun, sok sieun aya nu nganyahoankeun. Nu mawe pura-pura eleh bae, mereha teh heula. Keun dialana mah iraha deui. Pokona aden hasil sanes kitu den. Si Uhe ngaluarkeun alasanana. Dewek mah Abdul, Uhe lain soal medokna, tapi na eta tadi make nyebut-nyebut dititah ku urang. Kapan eta teh Rusia? Moalnya ya Rusia di beja-beja atuh meureun kagorenganna teh neubleuhkeun ka dewek. Keur naon atuh make muruhkeun ari kitu? Enggeus bae ku sorangan. Den Juhana meni kerung-kerung bae nyarita tina bakating ku ambek. Sumun atuh daden, rek dipaehan ku si kosasih lamun teu ngawartoskeun teh. Margi manehna teu percayaeun ka abdi duaan yen eta ributan teh seukur kabeneran. Nya abdi teh kapaksa ngajawab sebulang bentor. Ongko abdi na hilap deui. Suwe semu pupurungkutan nyaritana nyeta-nyeta pikawatireun. Nyata goblok pisan. Kapan dititahna ge asal si kosasih meunang wiwirang wungkul, lain kudu dipaehan atawa disiksa. Sabab nu penting mah supaya manehna teu daekeun deui lunta lanto kadinya. Sumun den da kumaha atuh parantos kieu jadina. Ayeuna mah abdi teh nyanggakeun sadaya-daya bae bade dibeureum bade dihideung oge kumaha aden. Mung sanaos kitu abdi teh masih keneh aya akal mah. Margi tadi waktos didupak teh ku abdi dikilat sakuna geura mangga ieu tingali. Si Abdul ngasongkeun bungkusan kertas. Bray bungkusan teh dibuka ku Den Juhana. Ari pek teh dibaca si horeng surat keterangan penduduk kosasih jeung kertas-kertas bon pausahaan material kayu nu manehna. Geuning keterangan surat penduduk Abdul, di mana ieu teh meunangna? Den Juhana semua heran tapi teu pati bingung teuing. Sumuhun waktos abdi ngadupak manehna, ku abdi dicapit sakalian tina sakuna. Si Abdul ayeuna mah kakara bisa seuri. Dumeh mireungeun Den Juhana katebong marahmai. Den Juhana anu tadi bangun pusing murang maring teh harita mah make kabawakeun milu seuri ku si Abdul jeung si Uhe. Bray bae pasemona getihan deui. Hahaha, bener pinter si laing Dul euy. Ieu kesempatan hade mah. Ceuk Den Juhana bari neuteup ka usung esangna. Ih atuh kantenan mah pugu bae Den. Moal pati-pati ku abdi dijalankeun upami teu matak nguntungkeun mah kadunungan. Lain kitunya he. Puguh, ieu mah bahan anu jitu dunungan, ku ieu mah moal teu ngaringkuk ta si Atah Adol teh. Abdi mah nyeri hate. Cek si Uhe mairan. Cing kumaha sugan maneh Dul? He, boga akal. Cek Den Juhana meni kerung-kerung bae halisna renyut kawas anu di pikiran. Wah, gampil eta mah dunungan, gampil. Uning ge diberes we. Cek si Abdul anu saterusna haharewosan tiluan jeung si Uhe ngabadamikeun maksud-maksud jahatna anu rek dijalankeun ku maranehanana.
Hahaha, bener-bener, bener tak teh. Engke eta keterangan tinggalkeun di lawang panto. Kan kade omat, ulah nepi kanimbulkeun huru-hara, bisi kalepasan heuke cilaka. Karunya mangkaning pimetohaeun dewek. Ieu mah asal diringkin we barang-barang nu gede pangajina supaya engkena pasastra jadi menang kasusahan. Ari eta engkena barang-barang nu ti ditu dikumahakeun den. Si Abdul nanya deui panasaran hayang nyaho ngabagina. Eta babagikeun we ku sari laing, dadewek mah teu butuh. Ngan omat, omatnya kudu sing grikip, ngarti? Ngan kumaha carana nya Dul? Piseheug engkena polisi newak urang, upama si kosasi mungkir. Pedah jeung urang katut aden aya pasal, mangkani geus kanyahoan ku balarea. Si Uhe masih kene can yakin. Kieu he, dewek dina waktuna rek nganjang ka Mama Sastra. Abdul jeung Uhe ti 3 poe deui ka eta kejadian, kudu geus minta keterangan surat jalan ka desa, yen rek idit usaha ke Jakarta kitu atawa ka mana. Cek dan Johana teu kebat nyarita anak kaburu ditempas manten ku si Abdul. Tah, leres kitu den. Jadi micen saha heula. Mun kitu beres sigana mah gerapek pikiran. Kelanan, kumaha engkena apan aya aden di ditu. Nah urang teh kudu gelut heula atawa kumaha. Margi kieu den. Lamun teh mah dijalankeun keur aya aden, atuh meureunan kudu sore keneh. Abdi mah den teu wani ari kudu sore-sore mah. Kur kapanggih ku ronda. Si Uhe muringis bangun hemar-hemir. Kieu we lah, urang mah moal ka ditu atuh. Tapi rek ngondangan anu catur. Jadi bisi aya nanaon lamun kapanggil upamana. Boga loba saksi anu nganyahoankeun, lain beres tah. Den Johana asa boga akal nu panghadena. Tah, lamun kitu mah akurnya Dul. Si Uhe nya tujuan kana maksud nu disodorkeun ku Den Johana. Teu kacatur kumaha babadamianana, sanggeus seueuh ngawarangkong bari badami demit, si Abdul jeung si Uhe mah leos bebarali bari sakuna merekis ku duit buruhan tadi gelut eleh jeung kosasi. Sajungna si Abdul jeung si Uhe arindit, Den Johana geek diuk dina kursi, bari ngahulang meneng mikir-mikir kumaha jalana satuluyna lamun geus beres reka perdayana. Gampang. Lamun pagawean si Abdul jeung si Uhe geus beres, tangtu Mama Sastra teh bakal ngaradapan susah. Mangkaning manehanana teh luhur pamakanan, tangtu moal ka mana nyeluhna deui pasti ka aing. Engke ku aing dicumponan tah sagala keperluanana, malah sawah jeung imahna ge digadekeun ka aing. Tah lamun geus kitu gampang, teu kudu sulit asal ditagih hutang oge manehna moal bisa mayar. Anu kahareupna kulantaran kaeran ku tetangga, tangtu Mama Sastra baris mulung minantu ka aing. Kitu cek lamunana Den Johana anu harita keur uleng. Si Ajatona mah teu dipake pikir. Da ayeuna oge geus eueuh di soreang, meureun manehna teh sieun ku aing mana nyingkah oge. Den Johana inget ka Sudarajat, dulu sabapa anu hirupna katalangsara. Lamun Den Johana, si Abdul jeung si Uhe baradami kumaha carana nyieun reka perdaya ngakalansangkan eulis ti tika pemilik, bari sainganana nyaeta kosasi cilaka ku jalan dipitnah. Eulis titi mah tisabusna ka kamar tea, henteu kaluar-luar pikiranana parusing rungsing ti bulat ka Sudrajat anu geus taya di soreang. Sapoe-sapoe teh gawenangan ngahulang meneng hual hiul mindeng ngajentul. Tara ieu beunang ditanya boh ku Juragan Sastra jeung Ibu Jule. Ari diteren-teren lain nembalan, kalah nging bae ceurik inghak-inghakan beri mengpekan beungeutna ku dampaleungeun. Atuh teu kira-kira bingungna Juragan Sastra jeung Ibu Jule teh. Sok sanajan ari manehna mah bendu ka putra, tapi kedal mah henteu ngan saukur mindel nu katembong pasamona bae hararaseum bara ketut. Antukna si memeh nu dipake mepeus keuyang. Sapoe, 2 poe, saminggu, sabulan campleng, taya kejadian naon-naon di rumah tangga Juragan Sastra, atawa di luar antara Den Johana sabara kanca jeung kosasi. Kitu deui Sudrajat, plengles teu beja teu carita duka ka mana jigna. Ku ngereulesna Sudrajat buah hatena anu teu weleh masket, sarindat saparipolahna kapi eling kapi cangcam, nambah-nambah kusut marung kawutna eulis titi.
Berang penting teh ngarap-ngarap suganjol boh jenisna boh surat. Lamun eulis titin tengering kemaneh di kamarna, sok ngalange dina bangku tukangan bumina nu liuh ku tetangkalan seperti kembang kertas nu ngarang kadak, ceruk jamblang anu ngarumpuyuk sarta dikuriling ku kembang eros bodas jeung beureum anu sok nyuat-nyuat kana hate. Dumehnya kembang eros eta anu dipake saksi lahir dina ngeuning pasini janji pasang subaya antara eulis titi jeung Sudrajat yen moal pada boga panutan lamun lain kamaranehanana. Harita juragan sastra katut garwana keur uplek ngawangkong dina bangku di dapur bari nyang hareupan cai kopi jeung goreng ketan. Aduh, kecitanya. Ibuna, ari mama ngilikan si eulis maneh asa kaluman pisan. Eta meureun manehna teh ngarasa era pedah bari tu aya nu garelut alatan marabutkeun si eulis. Padahal cek abdi mah si eulis teh lain kudu era atawa sieun. Malah sabalikna kudu ngarasa atonya. Cirining urang loba nu resep, loba nu mikahayang. Ibu Jule dari anaker nyaritana. Eta mama mah teu mata kahartina teh. Tisaprak harita si eulis kawas anu boga kanyeri ari ditanya geuning diseboga kanyeri jawabna cenah teu kuna naon. Nah moal kitu mun manehna teh geus boga didiluan mah nu sejen. Juragan sastra nanya ka garwana. Nyadu ka atuh mama dah henteu ngupingna naon. Si eulis mah budak bager cara-cara budak batur sok daek ubrang-abring atawa balalangor. Tapi aya samigu mah mama teh denge-denge tara. Make aya beja cenah si eulis sahadean jeung Den Ajat. Buah nya ibuna. Saha Den Ajat teh mamana? Den Ajat raina Den Juju, putrana keneh Kang Barata anu misah indung nu di Bojong Tea. Saha geuning ngaranna nu anom teh? Eta mah atuh Nyi Omah, adina mang tua kampung Oyo Tea. Tah, eta meureun. Juragan sastra mani kerung-kerung bae bangun aya nu dipikiran. Alah mamana cek abdi motong teuing jadi emotan. Dan memang kahayang barudak ayeuna mah anu lain-lain. Sok kasalia jeung kahayang kolot. Padahal urang teh hayang nempo anak meunang kabagjaan dina rumah tanggana. Kapan disosoreang mah taya nu pangkasepna pangbeunghar nalian ti Den Juju. Ongko kapan ibuna oge sawaja jeung urang mah pada aya terah puguh kocoranana. Sedang ari Nyi Omah si di kapan anak si itu si eta da puguh tadina oge lanjangna ibuna Den Juju. Jep juragan sastra jeung Ibu Jule taya nu nyarita sakemek-kemek acan lantaran kaburu aya nu pupuntenan di dapur. Saha? Ibu Jule nanya ti jero dapur. Abdi, Brai Panto dibuka barang breh teh kosasi. Jeung saurang deui baturna lalaki tengah tuwuh. Ai geuning aya tamu. Mangga linggih cep engkos. Sareng saha ieu teh? Juragan sastra gewat nanya nu karek datang. Abdi we ieu sareng pun paman. Walon kosasi bari solongkrong sasalaman. Kitu deui paman kosasih Mang Dira ngasongkeun leungeunna sasalaman jeung pribumi. Pribumi jeung Sema sanggeus rineh dari yukna merenah jeung sabada si dibagiakeun atuh der bae ngawangkong nyaritakeun kaayaan kahirupan sapopoe di antarana ngadongengkeun panen anu cenah taun ieu mah pareta aralus bebeunanganna carukul. Sanes encep mama teh asa kuraruas pisan disarumpingan kalawan taya ibar heula. Aya pikir saeunaon ieu teh? Juragan sastra nanyakeun pamaksudan ki Semah. Ieu abdi teh mama bade wakil bae ka pun paman Mang Dira. Walon cep kosasi bari ngareret ka Mang Dira. Anu direret surti kana maksudna cep kosasi alona atuh derek-dek bae nyaritakeun maksudna cep kosasi. Pangna harita datang ka dinya nyaeta maksudna mah nalengteng sugan jeung sugan. Eulis titi tecan aya nu ti sisiti gigir. Lamun teh amah kosong keneh sarta ibu ramana katut jinisna sapuk. Kosasi teh rek miharep ka eulis titi. Memang ti barang jol oge Semah. Juragan sastra katut Ibu Jule geus nyangka yen datangna kosasi ka dinya teh lain sakadar ulan ulin kawasasari tapi aya maksudna. Nu matak atuh barang mireungeuh caritaanana Mang Dira kitu teh. Juragan sastra jeung Ibu Jule pura-pura reuwas. Malah make pasemon anu handeuh sagala. Kituna teh ngarapi andal ti Semah supaya engkena ulah kanyanyerian. Atuh dina pokna walon oge,
Juragan sastra anu dikuatkan ku Ibu Jule cenah kacidahan jakalna yen Cep Kosasih teges kapihelaan manten kuno sejen anu sok sanajan tacan nanyaan tapi geus nenden basa mina kapayangcang namun munding teh mah lantaran dina bulan ieu keneh mun seuk taya halangan rek dijadikeunana malah dina rayagung baris diselametkeunana walimahan. Cep Kosasih katut padira di dinyana henteu sabaraha lilana data dina oge geus kauji bakal kitu jawabeunana ngan ieu mah bisi dianggap lalaki leutik burih ku meok memeh dipacok ari geus puguh geus dieusi nya teu naon sarta sabada pamitan bral bae marulang. Samulang Cep Kosasih eulis titi anu ti tadi ngintip ti balik panto geuwat bijil sampoyong nyamperkeun ibu ramana anu harita keur gegelendeng nyaritakeun ngupat Kosasih anu dianggapna henteu boga kaera. "Tah geuning si Eulis, kumaha Eulis ayeuna mah mending?" Juragan sastra gasik naros putrana. "Sakinten bae mama, tupin nembe teh kupingan abdi teh parantos aya nu nyangcang." Eulis titi teu kebat kaburu ditempas manten ku Ibu Jule. "Heueuh Eulis, malah kapan dina bulan ieu keneh rek resmina nanyaan teh. Anu matak tadi Cep Kosasih ka dieu meureun maksudna marek menta hidep. Ngan ku mama jeung ibu disebutkeun bae yen Eulis geus aya nu nyangcang. Jeung beurina oge Lis, keur naon pantar Kosasih mah jelema kampungan pisan. Ari kahoyong abdi mah mama ibu teu kedah nyebatkeun parantos aya nu nyangcang abdi teh. Da abdi mah teu acan aya niat kadusa laki. Cekap disebatkeun bae yen abdi teu acan niat." Cek Eulis titi nyaritana tatag pisan. "Har ari Eulis, nah kumaha pipikiran teh? Ibu mah ye geus era Lis, sakitu geus kagedeanana masih keneh lelengohan. Bereunceuk batur teh gelis-gelis teu payu kalah laki. Nah kurang kumaha ari Den Juju, kasep aya di dinya. Beungharna atuh apan di soreang mah saha nu ngaluhuran. Eta cenah umur paling kacek oge 5 tahun, nya sedeng we sakitu mah." Eulis teh ulah nolak deui, ibu jeung mama geus cindek. Eulis kudu daek dikawinkeun ka Den Juju. "Nya Eulis ulah sok bedegong ari kakolot. Yeuh ari kolot mah hayang boga anak teh gede milikna aya tenjueunana supaya meunang kesenangan kabagjaan. Atuh kakolot ulah matak nyusahkeun." Juragan sastra mairan Ibu Jule ngelemu Eulis titi. "Alim mama, abdi mah alim. Sareng upami kedah kadinya mah sageus teu gadusa laki geus saumut-umut." Eulis titi geus mimiti rembes cipanona. "Kumaha Eulis? Jadi tetep rek ngabantah ka kolot?" "Ieu Eulis, lamun henteu daek ka Den Juju, mama jeung ibu geus moal rek nguruskeun deui." Juragan sastra ngembang wera pameun teu geuneuk baka tingku nafsu. "Alim mama, alim upami kedah kadinya mah." Eulis titi ngageuri. "Nah hayang ka saha atuh? Na geus boga kabogoh." "Cing atuh Eulis anaking sing nurut ka kolot teh, dalin rek digebruskeun lain rek sina sangsara, kolot banyak sina jatnika. Atawa memang Eulis teh geus aya kikindeuan, cing pokainya bejakeun." Ibu Jule rada leuleuy, henteu kolu ari ningali nu jadi putra kitu mah. Kawontuh hate awewe sarua bae jeung Eulis titi. Eulis titi henteu nembalan, kalah ka ngabedeb bari inghak-inghakan, cipanona ngagarajag. Hatena ancur, ari rek dibejakeun yen geus sahadean jeung sudrajat, da pasti moal panujueun, malah moal diseuk-seukan dibobeleh deui. Ari henteu dibejakeun, sok sieun terus-terusan didesak kudu daek kawin ka Juhana anu henteu dibisuka saeutik-eutik acan. Tungtung lalah-lahan hate Eulis titi nekad kari kumaha behna sarta pokna. "Sumuhun mama, abdi teh parantos gaduh, nya eta." Teu kebat lantaran kaburu inghak-inghakanana beuki kerep, teu kaampeuh nalangsa kedua ku tilu. Ari ras nu dipikaberatna apan eueuh. "Saha Eulis? Cingan pokainya terus terangkeun." Ibu Jule kawas nu panasaran, sedeng juragan sastra mah calikna rada malik henteu patinjang hareupan. Red Eulis titi ka ibuna karamana bari teu boleh neger-negerkeun hate. Barang rek pok pisan nyarita kaburu dipeulaan manten ku ramana. "Ka si Sudrajat meureunanya." Juragan sastra nyaritana bari mencrong ka Eulis titi.
Sumohon. Pondok pisan nembalanana bari gegemeun sarta ngadadak nyiak pias. Teu doa mama mah. Heueuh naon araheunana atuh eulis? Keur mah kolotna teh taya kaboga. Turug-turug kapan si Aja teh rayina Den Juju. Ari Den Juju kapan nu nyekal sarta boga hak waris ti Mama Barata. Da si Ajat mah boa putrana boa lain. Da puguh indungna oge piraning lanjangna. Tukang ditutah-titah di dapurna ibuna Den Juju. Ibu Jule ngolo-ngolo bari ngajejeleh Sudrajat. Eulis titi ente nembal naon-naon. Cerikna kalah beuki ngagedean. Hatena teu mikeun buah hatena diceceleh kitu mah. Jung cengkat dreg-deg ka kamarna. Bluk nyuh meubeutkeun maneh kana kasur. Panto mah blong bae teu dipeundeutan. Aduh, Kang Ajat. Kumaha ieu heulis? Kang Ajat. Namana tega-tega teuing luas teh bibilasa. Duh, Kang Ajat. Enggal abdi jai tina jurang Katunggaraan. Duh, Gusti tapi tulung. Abdi alim, aduh salaki kanu henteu dipisuka, dipicintaku abdi. Eulis titi ngabangingik ceurik balilihan, tungtung naguguling digugulung dipake tilam ka eling. Juragan sastra kuningalina eulis titi kitu peta teh, manahna lain leuleus kumaha biasana nu jadi kolot, tapi kalah beuki bendu. Dume asa dilawan asa dibantah kapalaina, lantaran anu dijeueungna dunya barana, anu aya di pimerantueunana. Anu cek pamikirna baris mawa kesenangan ka kulawargana. Ongkoh kituna teh sasat disundutan ku Bu Jule anu keukeuh palai kagungan minantu ka Den Juhana, kajen nu jadi putra nolak. Nepi ka peuting di bumina juragan sastra, suasana teh meuni asa haringhang. Tuda aku mah teu deuk kitu. Di kamar eulis titi ceurik balilihan teu beunang diupah apeh. Sakitu ku si Memeh dibeberah malar ulah marudah ngabarung sindang. Hari di luar ibu Ramana ngawak-wak bari kegelendeng murang maring. Kulantaran ti berang keneh henteu reureuh dumeh pada marojengja, atuh teu wudu juragan sastra katut ibu Jule, ngarasa capek anu lain lumayan, puguh lain capek gawe, sasat capek hate ieu mah. Mangkaning kapeutingnakeun anabreg teh hujan gede mending ngagebret, kawas anu milu sedih ka eulis titi nu harita keur guling gasahan di kamarna. Tah, kitu ari lain anak meunang ngaberjelkeun sorangan mah. Adat pangadatanana teh jauh pisan bedana jeung urang. Eueuh pisan rumasana. Ibu Julek ngagerendeng kanu lain-lain, dumeh ngarasa keheul dipagaku eulis titi. Geus, ari nyarita teh sok ka mana mendi. Kumaha lamun kadengeun? Heug engke nambah-nambah jadi pipanyakiteun. Juragan sastra mun cereng ka Ibu Jule, atuh beb bae Ibu Jule teh teu nyarita deui. Ngarasa kaduhung nyarita kitu, sasat hal eta teh mangrupa Rusiah anu geus 18 tahun dibuni-buni. Kirawan si janari leutik, kaayaan di bumina juragan sastra geus kacida simpena, keur mah hujan milipis teu eureun-eureun, katurug-turug sasat nu sarare kacida tibrana, asa dipependek ku girimisna hujan leutik, anu nambah haneut hawana kanu keuit sare. Kitu deui eulis titi, anu biasana masok nindeng nyaring nepi ka wayah kitu. Dumadakan harita oge pules pisan. Kaayaan di jero imah beda deui jeung kaayaan di luar. Harita aya 2 jelema kedodongkoan jejengkean, lempang lalaunan, lenga-lengo nempuan jandela. Sedeng ceulina diadekeun kana bilik bisi aya keneh anu nyaring. Curingkang. Bletek. Jandela dapur dicokel, tetel anu boga imah taya nu nyaring. Sedang bebence di luhur suhunan nyerece di sada cecean. Mutuh mata keung mata miris nuborangan. Teu sawatara lilana eta 2 jelema geus blas-bus laluncatan ka jero. Kira setengah jam ayana di jero imah. Eta 2 jelema geus bebereng ke sagala barang-barang nu gede pangajina mah dibawa. Tapi sial. Waktu rek bijil ti kamar, bari ngajingjing barang-barang meunang maling. Ibu Jule lilir, ari brai beunta aya nu ngajuringkang, atuh gorowok bae setengah luncat ngenyang gembolan dicekal ku bangsat bari teu boleh kegeroan. Juragan sastra oge ngagentak gugah sarta terus muru ka garwaan anu keur papukeut di lawang pantona. Tapi sial aya ti pihak pribumi, si bangsat lantaran kasieun heat jabut balatina. Terus bae ditojoskeun kana lebah dadaana Ibu Jule.
Galeong, Ibu Jule ngagaleong bari ngejurung kunung. Aduh, mama tulung. Bari bro nyuh ngudupung dina lawang panto pisan. Juragan sastra kaget, red kagarwana guat diburu sidik geus boborot ku getih. Ari red kajelema anu tadi tergos hideung geus ngereles diteureuy ku merdongna peuting. Aduh, ibuna, kunaon ibuna? Eulis, eulis. Juragan sastra gegeruan ke Ibu Jule jeung ke Eulis Titi. Kerejat Eulis Titi hudang, dregdeg keluar. Kasampak Ibu Jule keur dikugulung ku ramana. Atuh gauk bae Eulis Titi ceurik bari ngarangkul ka ibuna. Kitu deui si memeh oge kabawakeun milu lewa-lewe ceurik pedah dulunganana meunang kacilakaan. Cak beredu kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-7 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beuris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Haja pamit permios.